Ini asa jadi ngora deui. Balas heula WA. Mang Mitra. Mohon Mang, abdi tos lami nyalira. Kirim. Set. Abdi tos lami nyalira, ayeuna aya Mang Mitra. Aduh, hade pisan ya si sindiranana. Mang Mitra bales dong. Menihara rese. Mang Mitra bales. Tah, dibales si sindiranana. Itu deh, dibales. Corona jeung kain sutra. Kain sutra Sulaiman. Di mana aya Mang Mitra? Aya di taman cenah. Taman heula. Sampurasun Mang Mitra. Tante Osin, tos aya di dieu geuning. Mohon Mang. Ngangge naon ka dieu? Ari Mang atunya nganggo acuk. Maksud teh nganggo kendaraan naon? Oh, biasa we Mang, nganggo supir. Cenah ka dieu atuh urang pangdameukeun kopi. Teu kedah repot-repot. Barina oge bilih ngaganggu. Atuh calik. Oh, mangga. Kunaon eta Mang Mitra surah seuri sorangan. Tapi asa aya sahanya eta? Aya nu datang geuning. Asa wawuh tapi da. Mang, upami teu lepat mah ieu teh asa bumina Ambu Mariam. Muhun, leres. Nah, Tante Osin terang. Apaan Ambu Mariam teh komisaris abdi. Waktos abdi damel di perkebunan. Pan abdi teh sekretarisna. Teras dipecat. Ambu ibu komisaris. Mana abdi teh mangga calik. Osin. Nanaonan maneh teh? Rek kitu wae terus. Nah kunaon, Mbak? Si Osin teh matak digawe ngan sakedeung teh kitu. Mang Mitra sok ngagoda wae ka lalaki. Aya klien, aya konsumen, pokoknya mah asal aya lalaki nu datang digoda tak ku si Osin. Mohon Mang. Kumargi abdi teh rumaos Mang, gaduh panyawat Ahya Dantik. Ahya Datik? Asa nembe ngadangu? Singkatan Mang Mitra tina aya hate kadua leutik. Edas. Mang Mitra, si Wama mama tahannya kanu jadi suan. Ulah sok kabawa ku sakaba-kaba. Pan geus aya contona. Tuh tingali Raja Daud. Da kaduhung mah tarati heula. Eta teh gara-gara hayang nyaho kumaha beceba teh. Tuh jadi we dosa kahiji katutup ku dosa kadua, dosa kadua katutup ku dosa katilu, terus we kitu da dosa mah ngalobaan Mang Mitra. Eta teh gara-gara ngalajur nafsu, antukna badan anu katempuhan. Oh, tur nuhun Uwa, abdi tos diemutan. Tante Osin, hapunten abdinya. Sami-sami Mang, abdi oge hapunten. Kamu abdi oge hapunten. Janji moal deui abdi bade tobat. Malihan mah abdi hoyong diajar ka Ambu. Diajar naon Osin? Eta diajar ki Cipati. Naon teh? Eta singkatan diajar kitab suci pangandika Gusti. Oh,